kumpul nembong emas, kumpul nembong turunan, kumpul sok aya katanya tiap kumpul rek kumpulan alumni dan kumpulan keluarga juga kumpulan naon kumpulan silaturahmi lebaran keluarga dikumpulkeun asunan teh rek mantuan keluarga nu teu mampu lain nemong-nemongkeun jabatan. Alhamdulillah budak abdi mah kabehna lagi jadi jelema aya nu kitu mah ateuna nyelepit kana teh aslina eta teh. Alhamdulillah budak abdi mah jadi jelema kabeh eta meuning nyelepit kana hate disangkana teh urang teh lain jelema monyet beunanya paribasa beureun kolot teh jadi jelema teh naon Bu jadi orang-orang terpandang baleunghar kabeh tiap kumpul teh nemongkeun kakayaan tiap kumpul teh nemongkeun jabatan tiap kumpul teh nemongkeun naon kapinteran kumpul teh nemongkeun nasab sanggar dikumpul teh lain kumpul teh simpati kepada urang justru dipernakeun Gusti Allah lain beneran dipernakeun Gusti Allah ngarah urang teh simpati ka saha dulur gitu dah. Oh geuningan dulur urang mah kieu nya nah nu kudu dibantuan tah kada emot ka Allah goklah dikrullah emot ka Gusti Allah di mana urang zikir ka Allah emot ka Gusti Allah maka Allah teh bakal ngemutan ka urang nalika urang hoyong diemutan ka Allah maka urang kada sering emot ka Allah